beda tah mun sia ngadenge Sunda aing hareudang atuh pas ditanya orang Bogor bade ka mana bade ka Pondok Ageng je Pondok Ageng pondok gede mah pondok gede bae atuh ulah dirobat sama lembur jangan manja lembur jadi Pondok Ageng ibi nuju naon nuju ngauah-uih dinten Rangginang Masya Allah aing ngabulak-balik mah ngabulak-balik bae ai poe Rangginang mah poe Rangginang bae ulah dinten Rangginang geus teu bareres bae pokona mah geus teu bareres bae tah sudah eta kos kitu jasa tah ongkos jelema ka Arab nawar tuan tasbih kam aja berapa ini berapa oh 50 real lah tuan 10 real saja oh tidak cak orang Arab teh tidak berapa tuh tuan alas 20 real 20 real tuan harga mautnya berapa tuan nyana biasa di Cikupa harga maut cak tuh ye cak orang Arab bro harga maut caknya harga paeh sabaraha pan urang mah biasa harga ada matinya berapa kan gitu atuh bisilah di dia dibawa ke Arab moal beres atuh nanyakeun harga mati pan jadi harga maut teu beres cek urang Arab bro majnun enta edan sia nanyakeun harga paeh segala moal beres nah iya Ibrani teh aya kelek wari lamun urang ka sesepuh Ibrani ka sesepuh Israel Yerusalem make bahasa Ibrani nah urang lamun keur meujeuhna tahun baruan dibaca Injil asli make bahasa Ibrani didengungkeun di berbagai media dibaca Taurat make bahasa Ibrani aya mun teu dirobah mah di bahasa Ibrani Imam Qurtubi ngajelaskeun berbagai ahli tafsir ngajelaskeun ya di antarana dina kitab Taurat aya dina kitab Injil aya berbahasa Ibrani asli bahasa Ibrani na kieu Bible Ibrani Hikom Maliladim Piklu Muhammadim Zahyudi Fikrai Sende Yafus Salam bahasa eta Ibrani eta Bible eta teh diterjemahkan ke orang Belanda menjadi bahasa Inggris ngan salah nerjemahkan ke bahasa Inggris tak lantaran bahasa Ibrani makos bahasa Arab aya gundul aya bahasa make Arab hese bahasa Ibrani teh nah diterjemahkan ku bahasa Inggris orang Belanda nu nerjemahkan tina bahasa Bible nu tadi bahasa Inggrisna his modest is sweetest itself he is altogether lovely this is my lover this is my friend daughters go Jerusalem itu bahasa Inggris iya atuh siaman no understand sih tuh dicampur jeung bahasa Sunda pan kos gitu eta gitulah bahasa Inggris terjemahan daripada Ibrani make bahasa Inggris his mouth is sweet itself he is no understood he is together lovely this is my lover this is my friend oh together oh Jerusalem of Jerusalem diterjemahkan ku bahasa Indonesia Bible dalam bahasa Indonesia mengatakan kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik demikianlah kekasihku demikianlah temanku hai putri-putri Yerusalem aslina tadi mah aya Mahmadin dina kitab Taurat dina kitab Injil Bible nu asli berbahasa Ibrani aya Mahmadin eta teh bisa dibahasakeun Mahmadin bisa dibacakeun Mahmudin bisa dibacakeun Muhammadin bisa dibacakeun Muhammadin bahasa Ibrani na tu tadi aya
kadenge ku urang mun nyana henteu ditahrif aya hiko maliladim faklu muhammadim tah muhammadim zahyudi firskaihi banuce ya fusalam aya muhammadi baca Taurat nu asli baca Bible nu asli bakal aya ta eta teh diterjemahkeun ka bahasa Inggris geus salah orang Belanda nerjemahkeunana di ditula aya Muhammadi Muhammadin mah ngaran jelema Muhammadin kunaon atuh kumanehanana disalahkeun terjemahanana menjadi this mouth is sweetness is self salah pengertianana kan tadi mah Muhammad orang yang terpuji kunaon atuh henteu aya orangan malah kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik kan salah he is altogether lovely nah iyalah